alhamdulillahnya mak setelah sekian lama hayang piknik akhirnya kalaksanakeun oge menjelang akhir tahun. Cita-cita mati SD ya teh. Saking bungahna udang oge mun isuk-isuk. Ade teh urang bisa mawa mak ke Cibodas. Teu sabarnya ninggalin Wararejo. Hayu buru atuh. Geus teu sabar hayang gogoleran dina jukut. Heuh hayu tuh buru. Urangnya geus teu sabar hayang gogolerana jukut. Aduh, mana excited pisan ini mereka Cibodas. Ajarna teh cenah saking bungahna, udah gitu ka isuk-isuk. Sok lah buru, mumpung sehatnya banyak. Mana wae hayulah urang gaskeun. Dikarenakan kita teh tidak sempat memuluk dulu dari rumah. Dewek akhirnya sudah mulai gugurukan. Untung we aku teh selalu makan sosis kenjer sing lesot setiap bepergian. Ada hari lama sosis. Ih, kebeneran mak mah perih beuteung. Pani mah solusi darurat lamun can sempet dahar mah. Dahar ieu mah bisa wareg nepi ka beurang. Da datang ka ditu teh mah buburu mayor atuh. Oh nya bener. Ya mas headset tuh pakai ribet. Anti worry pokoknya mah. Heuh, otak ieu mah wajib pisan mak dibawa ke jalan-jalan ataupun liburan. Oh, praktis deui. Lamun teh lapar pan jadi happy. Heuh ayo buru ke dahar. Nah mak, daging lagi karasa pisan ieu mah. Ketika sudah nepi ka Cipanas, langit nu samemehna cerah teh ujug-ujugnya di mendung. Bahkan setelah ditilik-tilik sudah mulai hujan gerimis. Tapi teh we geuning tuh hujan. Si Ima yang samemehnya udah excited banget tiba-tiba menjadi muruku sunu seperti itu. Ada kumaha deui atuh teu ka beneran. Alah, hujan ke Cibodas lagi. Mau jadi baru gugulitikan dina jukut itu. Oh, ada basah. Mangkaning hujan di Cibodas masuk awet seteh. Ese pisan root norek hujan kieu mah cicing we atunya di imah bebe lah da geus nepi. Tapi sanajan hujan sekena loba seteh nu datang ka Cibodas. Numpang mobil ge teh ngalut kitu. Ah, mi hujan ke Cibodas lagi. Nya hokieu mah ngajadoge di ieu mah. Kamu hayo doma genah gada gini. Ka mana ka ditu? Kaler. Atau nguk. Pupunung. Aleuweung. Sabab hujanan teu root-root Cibodas teh jadi ngadon hareurewe di kasoe maksakeun popotoan bari hujanan oge aya anu tidak berhenti merukus sunu oge aya. Hari urang mah mending keneh nyana teh pugu-pugu meureun beuteung ka eusian. Ring baroson mah cicing di kasebo baralik we.